Wayang usik pudalana jadi hidup kurus dina wayang usik pudalana jadi hidup kurus dina munang kulit hirupna mau tebenang sakarna jalma mata ke alam dunia menterangkan suamimu langit jadi kamu pulas aturan lu jangan depan kasadaya kaum damu kesenian kebudayaan jasana sanes lumayan pokok dianggap hiburan ngadakan dodolan budaya
koyong Sekining Ponda Angin mantap Deke koyong Sekining di catur nu kapungkur medar carita zaman baheula tulisan para wali rekaan para pujangga dina bab cerita pepoyan pada ngareka-reka basana pada mah pantes adeg-adegna pada mah pandai kekayaan carita anana anu luyu jeung zaman wayang mangrupakeun tontonan anu ngandung tuntunan teu salabakting carita pawayangan teu kirang sareng teu langkung nyaritakeun salah jeung bener adil sinareng murka laknat sinareng rahmat dipipidingan ku silih sinir dihalangan ku siloka sasmita kalaya kirimuna ku simul guareun zaman ayeuna Useg di kotek tak wayang sakotak tetebih dina diri teu anggang dina awak teu jauh dina wujud anu kang keterangan mere beja sing saha jalma anu nyaho ka dirina tantu bakal nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna lain bodoh teu bisa nulis teu bisa maca tapi bodoh teu ngarasa ieu aing uyah kidul teu ngarasa ieu aing pangunggul rugi keur manusia anu aya di alam pawenangan upama teu apaleun ka dirina bedituna teu apaleun ka Gustina teu apaleun kana udagan hidup waruga jatining waluya waluya jatining rahayu rahayu jatining sampurna sampurna ing maha suci tunggaling kaula Gusti milaki naryakan tuturuning catur bubukaning cinarita nyarioskeun kawontenan pagelaran Jawi Kraton Nagara Giriratna
menyangkinya Krawati ngabahu dedas imangan di pancamana ingkang boten wonten malih kejabihipun Sang Prabu Durgaloka pangawakanana jangkung dhuwur Simardada bewos jemos taya papadana pasemolir bambarongan upamangan dikasentak sengor baham gurawah soca netra lir surya kembang dipunade ingkang pati tekasihipun Jagatpati lan Senopati Jagat Denta tunggul maringkluk dat nyembah nerimang sabda aji ninggal pamor Nalendra silokana satagrana satahayam gerana heula lir hayam sinabat gelang paninggalna aji ninggal pamor Nalendra sadaya sami ngangkos karena dawuhan Sang Prabu sabda Nalendra daya nuanku sasaura sate acan raja nanti iya saurnya panjang sinuki sabda undi iya sabda undi saur ngiratan anak panjang sinengke sata wala bakti dening asih ya dening asih wong asih aja katarang iya Timun ing pasewakan busana maneka busana maneka warna Timun ing pasewakan busana menikah busana menikah serba kapus piteng diang wajah insar waru iya sarwa
caturkeun kakang bukan cinarita nyarioskeun kawontenan pagelaran Jawi Kraton Nagara Kiliratna nu nyangki Nyakrawati ngabahu dendasi manganti pancarona dihingkang boten wenten malih kekasihipun Prabu Durgaloka pangawakanana jangkung gede Simartata bebos-bebos kaya papadana pasongo dirban barongan upamangan di kasuntak semua mengkirlingi hingkang patih kekasihipun Jagatpati lan Senopati Jagatkunta sadayana tungkul meringkutat nimbah merimang sabda aji dening pamor sang Narendra lami-lami ieu Prabu Durgaloka ngandika kawadaling lisan makaten pengandikanipun miuni lemak jalatri miwanda tanahina punira mangsa ngandika Pati coba hareup diuk nama sing parep eserkeun eta kursi ngarah jelas kadenge naon rek dipimaksud dina ieu waktu coba kahareup diukna Pati lan Senopati ka dieu kahareup diukna nuhun diidakeun sadika Gusti Prabu dipayun nampi kana pembagi layanan sumaga ngatur kesembah sungkem kawunyuk panjagaan Gusti Prabu ya ditarima Pati ditarima sembah manik ditarima kita dua lengan kecap jeung katuhu sipun dina uluning ati kudehi mastakai lurus Gusti Prabu kalihna perkawis boh manawi kakirangan tata titi duluga prayoga cologok sareng sajabi dagung sewa cukup lumur jembar hapunten anu kateda Gusti Prabu ya kurang pada seri hampura bae sabab deui jimat nu pangampuh-ampuhna di alam jagat raya pamudita lintang ti sari hampura jeung kepada umat manusia nuhun Gusti Prabu atuh salajengna angsa dia ajeng ayak karsati malana salira ngagingsir linglih pun patih panjenengan siang pudalu karsahani bala salira paduka ya tunggu nuhun Gusti Prabu Pat Senopati ya kahareup ieu kae jadi papayun ieu jadi dipayun Gusti nampi kana pemakai kalayan nyangakeun sembah pangabaktos kahunyuk panjenengan Gusti Prabu ditarima Allah aduh nuhun Gusti Prabu aduh lamun teu biasa jantung murah digana kancan oh tekan pun kakang Patih nyagakeun sembah pangabaktos ieu ditarima kabayun ieu cekap di dieu kakang Patih salajengna tansah diajeng-ajeng hilap Gusti boh pilih kakirangan tata titi duduga prayoga cologok sareng sajabina di luhur sausah pramut dihandap cahibas dampal nada agung sewu cukup lumur jemar pangapunten andri teda Gusti Prabu bilih aya kabiasaan nu kabantun di kampung nu kajingjing ti pakemitan nu kacanak ti padesaan Gusti Prabu margi mohon ciri sabumi cara sade saja wadah kutung beritna secara ya kurang pada sari hampura bae nyuhun Gusti Prabu aduh salajengna aya karsati malana Gusti Prabu tansah diajeng-ajeng geura bejar beaskeun sacara basna ulah dinding clear sindang sloka geura balakakeun bae Gusti Prabu
kumaha Gusti Prabu saperkara kula mangna ngakiringi Kang Patih lan Senopati saperkara kula netrakeun rasa kasono anu lawas kurang dengayakeun babadamnya seperti kiai lurus Gusti Prabu atur nuhun partotipi kasono sami kaula geus ana taya papadana kasalira margi sanaos urang teh pagiling gisik di karaton nanging da upami ngariung tiluan kieu mah langki pisan Gusti Prabu sumuhun jarang-jarang dapat parantos gaduh tugas masing-masing oh ada asa gebraya hate dipikasono keneh kudu nungan peperiheun mah heueuh ku pamajikan jadi pikasono aduh dijebian kedua nanti eta samemeh nincakana pokok babadamia syarat poe ieu saheulaanan kaulah hayang nyaho kumaha kaya negara kumaha kaya negara mangsa diparentah ku kula dina waktu ayeuna kumaha kaya anak di tepis miring di padesaan di kampungan jeung sajabana meta laporanana Kipati lan Senopati mulu mangga ku Kakang Pati eta laporan mah bagus Gusti Prabu ayo meta laporanana he dina waktos ayeuna negara urang teu aya bancang pake bae paosna patanina sugi muktipat dagang sami saranang kaum buruh teh nu pukulan tipna para mantri tanginasna para pacara nu leutik katalungtik nu gede kapalire Gusti Prabu geunaan keamanan perkawis keamanan dina waktos ayeuna estu sepi paling pawong rampuk sudah begal carang-karang daya musuh nunyin lurus sudurat maka nunyin onar kaya negara ayam tentrem daya baca pakai diri tudung diri daya nungijing sila bengkok sinembah kasalira kumaha ngeunaan karaharjaan perkawis karaharjaan estuni kurik gustina waras abdi tutuk satuhu tatag sarengkak daya nungijing sila bengkok sinembah geunaan komara kula komara salira jeung tibatan ilang kalabeuki nambah Gusti Prabu wawangi kula jeung tibatan ilang wawangi salira jeung tibatan ilang kalabeuki seugit Gusti Prabu pangaruh kula pangaruh salira jeung tibatan ilang kalabeuki nambah Gusti Prabu sabaraha nomor sapatu Pati bolo atos atur nuhun Gusti Prabu cekapoe lamun ninggang di uing eta mere sapatu uing majabading gede sabelah nu hiji 42 nu hiji mah kudu Indomie bae nuhun Kipati lan Senopati kaula dina waktu ayeuna rek mere layang pangajen nu saluhur-luhurna ku Kipati lan Senopati penghargaan mo sakedar Gusti Prabu layang pangajen dina perkawis naon ieu Gusti Prabu layang pangajen dina perkara maneh geus ngabdina ka negeri sabaragahna ka negara ieu bisa maju teh wayahna maneh jeung Kipati jeung Senopati Gusti Prabu aduh menereman ieu madunungan ieu mere layang pangajen umal umal tahun teh pasti teh boleh mere layang pangajen mere penghargaan di imah ge kuat kanumpuk teh piala penghargaan penghargaan oh malah dewek mah keur leutik penghargaan laki-laki terseksi oke pangapunten sanes nampi kana pangasih sanes nolak kana kanya asalira Gusti Prabu kumaha perkawis kaula
ngabdina ka negeri mah eta parantos kewajiban kaula panginten Gusti Prabu. Kewajiban kaula pikeun ngamajukeun ieu nagara. Kaula parantos dipercanten ku rakyat pikeun ngolah ieu negeri. Pikeun cita-cita kula urang sadayana laksana panginten Gusti Prabu. Sareng kaula babaktina ka negeri teh ujeng hingga ka kapati kapunut marganing tanaga lara dalapati kasagakeun kasalira oge umumna nagara jeung bangsa tanpa pamrih daino si Kakang Pati Obong keluaran universitas abong teleleung nyarita oh cara kacaleto sanajan pohoan ge ngamalum sih dewek oge ngamalum aya jelema mah kitu laras Gusti Prabu anu disaurkeun ku Kakang Pati teh urang ngabdina ka negeri teh pagi teh parantos disumpah we sumuhun ngawakafkeun ieu negeri ka nagara mohon malahan da ieu mah mohon salira masihan layang pangajeng teh panginten ulah ka jisim abdi sareng ka Kakang Pati Hungkul kasaha kasadayana Gusti Prabu dikawi salira panginten pembucuk pamimpin dugi karahaya sadayana panginten Gusti Prabu kedah dipasihan layang pangajen margi lamun henteu ngahijina ieu nagara moal pamohalan beunang cita-cita urang pikeun majuna ieu nagara Gusti Prabu tengah hijina pamimpin jeung masyarakat jeung pamimpinna kedah manunggal sadayana mohon sauyunan berdiri sama tinggi duduk sama renah gitu panginten